Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra wa a'raja ibadahu minad darajati dani'ati ila darajatil aliyah wa minal juhli ila rusdi wa minal zulumati ilan nur bihidayatihi wa inayatihil qayyumiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fil qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kiai eta peci luhur amat. Rumasa ibu awakna pendek. Lamun lalaki anu pendek palurah hayang katingali jangkung kudu pecina anu luhur. Lamun bikang anu pendek hayang katingali jangkung maka kudu sendalna anu luhur. Laras ibu upapi panangan sim abdi tacan turun ulah-ulah ka eureun ngucapkeun lapad Allahna siap siap ikhlas ridho alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Junawar bae eungap. Kunaon ibu capek? Saha nu capek? Kiaina teuing kiaina mah capek ge bakal barokahkeun. Teuing teu dibayar ge nu penting euy teu dieu kenging doa. Teuing teu kenging doa ge nu penting euy teu dieu kenging amal. Amplop bae amplop. Hari kana amplop molotot. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mudah-mudahan balik ti dia anu pae panyakitna al ayah ayata mimil ayah wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan innama masalu sholati fiddin kama saliroksi fil jasad. Wa kama qala pantun pipantun salawe 25 mobil sedan dicat hijau awewe zaman ayeuna pinter dandan teu bisa ngejo.
itu? Jawab jujur ibu isok. Leres bapak isok. Lah pakai paling gede imah mah pakai autan doang. Leres ibu. Wakola nyanyian orang Sunda. Kamana mah temumun. Aya temumun. Mana jalannya? Jalan ka Jogja ka dieu mah teh ana. Aya teh ana. Mana jalannya? Cager teh ana. Ari teh iot. Alhamdulillah. Kapalih wetan kamana mah Siti. Aya Siti. Jalan ka surga ka dieu mah palurah ka pangaosan ka dieu mah palurah ka pangaosan. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untayan puji anu lestari mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah dat Rabbul Izzati, Gusti anu maha suci, anu suci murni, anu ngancik dina jeroning ati sanubari. Kalaya nu hadir dina wong ieu rupi-rupi jalmi nu benten-benten profesi oge benten-benten potensi. Di antawisna pamaget sinareng istri kaum buruh pegawai negeri, para pedagang, para petani di sumpingan ibu hajah, bapak hajah, calon hajah oge calon haji. Utama para alimil ulama, utami para kiai, pamuda anu jembar dada, pamudi anu jembar ati, sok sanajan dina ngaji kurang kaciri jeung kurang pati beuki, bahkan sok dioyoban ku pamen inti ngaji anu geus teu aneh deui, nu hadirna iwalti aki-aki jeung nenek-nenek. Akur bu. Lamun di majelis taklim aya nangan syukur nenek-nenek jeung aki-aki akur. Sebab aya peribahasa ibu bapak, masjid mah leutik digaledean nu ngisina mah ngan saukur tiluan, eta oge aki-aki nu geus eueuhun. Pamuda eueuh pisan ka indung bapak ngalawan, pelbeka digaregelan, tungtungna loba jelema nu mabok-mabok. Gara-gara kaasupan se, gara-gara Facebook, gara-gara WA, gara-gara website, gara-gara website, nyebut setan ulah nelu ka abdi. Sebab ibu bapak boroning jelema nu jag-jag bari jeung cager. Kuari mah ibu kana nini-ninina ge ngoprekna dina hap. Arek sare ngomehap, udang sare ngomehap, kasakola ngoprek hap, budak sakola kaberangan gara-gara hap, budak santri tebetah di kobongna gara-gara hap. Leres teh ibu, pamuda asup ka masjid pajarakeun rek salat horeng mangecas hap. Bahkan sampai aya grup WA ge Roni rombongan nini. Ieu kabeh Roni kabeh ieu. Tadi kula geus pesen ka panitia nu rada geulis, nu rada hurung wayahna kahareupeun. Ieu meureun menang panitia bah ieu. Tuh geulis tuh, dong India aya tah. Alhamdulillah. Gitu dah, Ibu, leres Ibu. Shalawat wa salamna pamugi salamina dilimpah curahkeun, dikocor golontongkeun. Karena janten Nabi anu pangnyongcolangna saalam marja pada anu janten rahmatan lil alamin. Anu janten buah panyulekan umat Islam sadayana, Nabi tertinggi anti korupsi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairu sopa wa bahru sopa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu mudah-mudahan orang sadayana kaing syafatil umma jaga di mantena di yaumil kiamah, amin ya Allah ya robbal. Ibu hoyong kenging sapaat, bapak na hoyong kenging sapaat, siap ngau sholawat siap, siap ngau sholawat siap. Alhamdulillah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah
badru alaina fatafat minhul buduru misla husnik maro'aina qatu ya wajas anu kompak Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta mislahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ibu hiji sholawat anu dibaca ku urang Allah bakal nurunkeun 10 rahmat alhamdulillah. Lamun urang maca sholawat 10 kali Allah bakal nurunkeun 100 rahmat alhamdulillah. Lamun urang tos maca sholawat 100 kali Allah bakal nurunkeun 1000 rahmat alhamdulillah. Lamun lisan urang tos mampu ngaos sholawat 1000 kali lam yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah moal kadimautan eta si jalma ku Allah kecuali ditinggalikeun heula surga ku Allah subhanahu. Untung teu sing rajin maca sholawat sing getol kana sholawat sing cinta maca sholawat isuk-isuk maca sholawat waktu berang maca sholawat datang maghrib maca sholawat waktu peting sare ngan meme sare maca sholat urang teh sholat sadayana Allahul kafi rabbuna qasadanal wajadanal likulil kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Sakali deui babarengan anu kompak Allahul kafi rabbuna danal wajadana likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Lamun telok ngaji mah kieu isuk-isuk ngopi berang-berang waktu asar datang maghrib datang peting arek ngaji keker ngaji alhamdulillah. Al-Mukarramun segenap para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para hujaj, tokoh dan pembuka agama teristimewa, tokoh masyarakat setempat. Oke, Bapak Lembur Raja Desa, Bapak Lurah, alhamdulillah parantos hadir di tengah-tengah orang sadayana. Bapak RT RW, oke Bapak BPD beserta anggota na aya Ibu Bapak Lurahna, Bapak RT na aya. Lamun Bapak RT dek ngaji urang doakeun pamudah-mudahan ditambah kabarokahanana. Tapi lamun Bapak RT na teu dek ngaji urang ngajikeun. Siap. Bapak Lurahna lamun dek ngaji urang doakeun pamudah-mudahan ditambah kabarokahanana. Tapi lamun Bapak Lurahna teu dek ngaji urang ngajikeun. Siapa Lurah? Insyaallah
Bapak Lurahna Saleh mudah-mudahan biasa ngajak ke masyarakat nakana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, teristimewa muratibul acara garis miring Bapak MC, garis miring Master of Ceremony, garis miring protokol. Ibu apal protokol? Lamun aya di dapur baturna wortel jeung buncis ngaranna tol. Ari nu ngagantung dina cangkeng polisi ngaranna pistol. Ibu-ibu melewati satu jalan-jalan tersebut tidak ada hambatan disebutna jalan tol. Nusok pakai ngawadahan sprite Fanta Coca-Cola ngaranna botol. Ari baturna bedug nu aya di masjid ngaranna kokol. Ari nusok nguruku sunuk dina kokolor bapana ngaranna bangkong. Hadirin jamaah sadayana, ibu-ibu anu tarawadu, bapak-bapak anu setia, santriawan satriawati, karyawan karyawati, si doa jeung si doi, lamun boga anak parawan ulah sok sampai ditikahkeun kana aki-aki anu sapertikeun terjadi di televisi malahan tahun 91 kisahna Datuk Maringgi ngarebut kabogohna Samsul Bahri yakni Siti Nurbaya. Tapi orang tikahkeun bae kana para santri, kana para kiai, utamina nu nangtung dina ieu wengi sebab status Nasim abdi belum beristri. Tacan opat. Hei ibu punten, ieu lah di dieu lah isok lamun dirompok ngarawodak karya isok. Alhamdulillah. Lamun hayang pahala ibu euy ti dieu nu boga salaki, nu teu boga salaki mah jangan banyak bicara. Begitu dongkap ibu karompok, eta sakali nyium leungeun salaki sarua jeung nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina hideung belum Hajar Aswad. Paling cek ibu-ibu, woi Hajar Aswad ka mana? Aya di dieu. Nu boga salaki ibu sambut, salaki ibu-ibu. Mun salaki ibu datang papakeun dugi kalawang, sambut ku hate anu senang, bari taros kumaha damang osok tara. Jawab jujur. Tanah Siti Mumun Teneng jawab jujur. Osok tara. Tara kalurah. Tuluy bukakeun bajuna, tuluy dan awakna lapan, eta kesangna bari taros naon kahayangna osok tara. Bagus mending jujur dasarnya ya. Nah akang bade tuang heula, nah bade ibak heula, nah bade boboh heula, sabab neng mah kantos sadia osok tara. Ieu mah kadang-kadang ditayakan ku salakina ping-ping salakina barrentol nyalahkeun makanan tetangga. Bu, ieu mah cenah bu, tetangga mani ngiriman panyakit ka urang, horeng mah lain tetangga ngiriman panyakit, calana urut ngagebot teu dilaan. Atuh wajar barentol. Oke, teristimewa kepada seluruh jajaran panitia PHBI Isra wal Mi'raj yang diprakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua. Kita berikan tepuk tangan apresiasi wabil khusus pikeun para panitia. Ibu, tepuk tangan ibu. Sadayana tepuk tangan sadayana kompak. Untuk membuktikan kekompakan, karena kekompakan adalah sesuatu kekuatan pikeun urang. Siap kompak, siap. Dites kusim abdi tepuk tangannya 1 kali saja. Tepuk tangannya jangan ada 2 kali, 3 kali, 1 kali saja. Masih ada yang 2 kali, tepuk tangannya 1 kali. Sekarang tepuk tangannya 2 kali, berkali-kali. Inilah dia anak SD dan TK. Alhamdulillah.
sami-sami dipika hormat anjeunna parantos kabumi abdi eta sahabat abdi doakeun ibunya ulah digalakan mudah-mudahan jadi penerus sepuh-sepuh oge para kiai dan para ajengan mudah-mudahan sadayana ditantoingan rahmat cenah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Urang baca heula ibu temana karunya kenging panitia. Duh abdi ge bieu jalanna. Mani memehnya adat. Masyaallah tapi alhamdulillah abah ya. Lamun jalan goreng sok inget loba kapuji urang. Astagfirullahaladzim. Tapi lamun jalan bagus sok poho. Leres. Geus ibu-ibu ge ulah sok sirik kana pamilik batur. Ibu di sok sirik kana milik batur isok. Alhamdulillah. Lamun tatangga kabeli korban kabeli termos hate ibu-ibu nang ngagolak aya teu di dieu kitu. Lamun tatangga kabeli mobil ibu-ibu anu gering aya di dieu. Alhamdulillah. Milih teu pahilik-hilik bang Jamal teu paala geus diatur ti dituna teh anak geus diatur geus diatur peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan serta berhijrah menuju pribadi yang lebih baik untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Penceramah anu kusim abdi dipika hormat anu ti Pandeglang Cibulakan Kiai Haji Budi Bustomi. Penceramah yang kedua Iukwan di garis miring Ki Kancil Purwosari. Jadi kusabab abdi disebut kancil ibu. Kancil itu kami anak nakal ingin lurus. Nuka duana si abdi boga awak sapotong leutik. Pan kuari gede cenah cek palurah, gede ge geus ku berkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamari abdi abra uih ditu ti Bogor ibu nya. Kena operasi, kena razia. Abdi kan lamun di mobil, Pak eta telok dianggo baju dinesna nganggo kaos unggul bah. Dari mana cek polisi? Prit besim ya. Surat vaksin oke. Walaupun tidak divaksin ada, apalagi divaksin ada, alhamdulillah. Alhamdulillah diberikanlah surat-suratnya. Dari mana Bapak? Abdi tos ceramah teu percayaan Bu. Pas muka bagasi di dulu aya panggale. Aya peuteuy. Aya bakakaker kieu be bakakak. Percaya udah, percaya bahwa kiai udah ceramah udah, saya suruh berangkat Bu abdi orang berangkat tos euy sama pakai mohon atuh. Ieu mikiran ge balik ti dieu ya. Balik ti dieu bisa razia tah. Razia di pasauran. Prit kan lalu bagasi kosong. Produk naon? Ibu penceramah Ki Kancil. Abdi kawitna Bapak kasepuhan sadayana Ece Ustazah para umi abdi asli ti Purwosari. Mungkin ti dieu ka Duren Kodok. Duren Kodok kampung Duren Kodok eta ka Bangkong. Sebab di ditu mah nami kampungna ibu macem-macem. Aya kadu jurig, aya kadu cekek, aya kadu tonggeng. Makanya lamun namu kadu itu nu hade. Ieu ti mana? Kadu jurig, ieu kadu cekek, ieu kadu tonggeng modar aing cenah. Eta ti Duren Kodok, kadu Bangkong lurus, aya ngaran kampung kadu Bumbulang teruskeun ieu ku andi nya. Didinya batah. Aya rompok 3 tingkat, mobilna 3 kijang Kapsul hiji BMW hiji Honda Jazz hiji. Alhamdulillah. Motorna ge 3 Satria hiji, Ninja hiji, Tiger hiji. Alhamdulillah kamari wasilah rojab ditambahan ku mobil Mercy APP. Alhamdulillah. Eta beliana sebelum tenanya los beliana mobil tahun 2020 hiji. Alhamdulillah kamari candela dibangun di rompokna di pagar besi bisi hoyong terama eta palurah rompokna Haji Marjuki. Ulah mana sebelah Ibu orang di piwarang ningkatkeun keimanan. Iya panitia teu sembarangan neangan tema oge ngadamel tema. Ngan rata-rata jalmi eta ngan saukur tiasa miwarang tapi tidak dengan melaksanakan. Harusnya memberi contoh dengan contoh.
Di Pulau Sarima punten ibu-ibu lamun eta indung bapana sok dek nyitah ngaji kana anakna mah sok nonton TV di Kampung Batur. Ieu ge sarua cik ulama Kampung Batur. Ari di dieu kumaha? Sarua di dieu. Lamun indung bapana nyitah ngaji ka anakna, bapana mah anggur nonton TV. Apur teu Bu? Sedengkeun eta anak punten kumaha indung bapa. Lamun indung bapana sok dek joget, maka anakna ge joget. Tapi lamun indung bapak dek ngaji, belum tentu si anak dek ngaji. Leres? Leres? Disinggung ku lagu teh. Ka anak manyitah ngaji, indung nama nonton bapak nanya kitu deui kana pengajian tebeki mun disamper ka pengajian alasan nyeri sampean tecara kana hiburan jauh-jauh ge kukuru jauh ge kukuru. Leres lamun diumumkeun ku palurah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kampung Cibugel suruh datang ke balai desa lantaran uang BLSM bakal dibagikan. Nyeri hulu cager ngadadak, nyeri cangkeng cager ngadadak. Lamun tah aku teh ana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dina dinten ieu pengaosan, teh mumun, teh iwit, teh titin, teh oda, kami karek aya 2 anjeun tihang. Kumaha cek teh Susi ngaji bege rewel aing ge nyaho. Bari nyanyi pan teh Susi mamukakeun jandela. Aing ge nyaho poe ieu pangajian, tetapi na aing moal datang sebab di imah loba pagawean, aing marek nyeusehan. Teh mumun, teh ewit, teh ana ngaji. Aya hare 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 urang rek nyangkere, hare 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 urang rek sare. Aya terus si teh titin gerabae mun rek sare engke oge jadi bangke. Mun geus jadi bangke mah ibu bapak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, supir angkot, tukang ojek, bapak lurah, RT RW, ibu-ibu, bapak-bapak, kiyaina maut. Karena kiai mati maut dan ulah kuari ibu. Makana ibu urang punten ulah hewat takana kiai. Kadang-kadang ima kiai ngalewat cek masyarakat setempat anu hewat tadi lurok cenah setan berkat ngalewat. Kebeneran kiai na mau santri duaan ho dia tuyul lagi di bawah-bawah. Bupak kuari boroning neangan jalma nu ngajina, boroning neangan santrina, neangan kiai na komo, neangan jalma nu ngaji bagi geus buar rati. Kamari buktina di Pulau Sari mayat 3 jam kuat nu mandian. Cek mayat keselamat aing 3 jam nu mandian meuni keneh ngojay bae cenah sorangan. Eta mayat kok jahean Bu. Sedangkan ibu lamun geus aya di alam barzah atanapi alam kubur saha nu nulungan urang. Cek dina hiji riwayat ibu bapak jalma kuari nu geus aya di alam barzah atanapi alam kubur ngajerit maratan langit, ngocek maratan jagat, minta tulung doa tina nu ngaran anakna. Cek dina hiji riwayat bi alfi marotin 1000 kali. Teu aya doa tina anakna, doa tina tatanggana, teu aya doa tina tatangga, tina sahabatna, teu aya doa tina sahabatna, tina barayana dan lain sebagainya. Maka lamun di pikiran sampai kadinya boleh bangga kita anak pinter komputer, pinter bahasa Inggris, sekolah S1, S2, S3, S keprok, S teler, S campur. Akan tetapi ibu-ibu peduli bangga lamun anak bisa maca Al-Qur'an. Sebab ilmu agama mah ilmu modal.
ilmu umum mah ilmu modal. Lamun hayang modal ibu kudu boga modal, lamun teu boga modal hayang modal ulah gagabah ibu-ibu mantak mencret. Boga anak ibu 5 pasantrenkeun 2 sakolahkeun 3. Ieu mah ditanya ku tatanggana, teh ari teteh sabar anakna alhamdulillah cenah teteh mah boga 5 terus, nu hiji cenah dikuliahkeun kana SH sarjana hukum tuh bisa teu percaya makara keluar ti penjara. Ari nu hiji deui ka mana? Nu hiji deui mah rada jangkung badak diasupkeun aku teteh kana kelistrikan tuh bisa teu percaya mah di kamar kasetrum tutung awakna. Ari nu hiji deui di mana? Nu hiji deui mah di SE sarjana ekonomi, nu hiji deui mah SOS pembersih lantai. Ari nu hiji deui ka mana teh? Nu hiji deui mah ulah gandeng, nu eta mah beda jeung batur, kadaharanna ge coca-cola, minumanna ge cocolatos, ceulina ge colean. Nu eta mah calana morosot bae dipanggil ku indung bapana teu malik 5 kali, nu eta mah ku teteh dikabale rompengkeun nu dempe ku ibu-ibu dikabale rompengkeun. Bener teu Bu? Coba ku ibu-ibu anu bager anu endah, anak-anak zaman kuari ibu geus moal apal kana kulub dangdeur, moal apal kana taleus, hayangna kana hotdog. Naon ca eta hotdog? Hot eta panas, dog eta anjing panas di daharan. Eta kula bege boga tatangga mau beli chicken cenah. Ceuk kula naon eta chickennya? Horeng gogodo kotok. Chicken eta gogodo kotok. Masyaallah. 3 ibu anu ngocor ka alam kubur tingali sok disinggung dina sholawatan ari budak leutik maca sholawatan di masjid. Anu ngocor ka alam kubur aya 3 saur. Hiji sodako nya eta waqaf nu 2 ilmu nu mang serta di alam 3 gaduh putra soleh ngadoakeun teu welah dirubah ku si Kajol make lagu India anu ngocor ka alam kubur aya 3 saur Rasul hiji sodakoh jariyah Allah. Apur teu Bu? Apur teu Pak? Beda lagu doang. 2 ilmu nu manfaat serta di alam manfaat 3 gaduh putra soleh ngadoakeun ibu Rama ibu-ibu bisaan cenah kiai ngapalkeun lagi 2 minggu pula mereka mana cenah mereka Ustaz Rahmat alhamdulillah tuh Bu geus urang ibu teu aya alasan jeung teu daek ngaji bapak-bapana kudu daek ngararaj ibuna ge kudu daek ngararaj pamuda ge kudu daek ngararaj pamudi ge kudu daek ngararaj pugu Ustad cenah kami malamun dibawa ngaji eta mata sok mundutan mantak naon ka pengajian mau kopi geus di kopian ge kami macana Ustad mundutan keneh bae mantak naon kopina ulah diuyuk cecrekeun kana mata lamun geus dicecrekeun kana mata masih keneh nundutan keneh bae berarti modalan deui ku ibu-ibu beulikeun korek ka warung ganjel eta mata ku korek leres teu palurah gede manfaatna ganjaran cicing di majelis talim ketika ibu-ibu ditanya ku malaikat jaga pageto cek malaikat man robuka rombongan mana majelis talim Ustaz Rahmat ka surgakeun amin pas giliran ditanya di ku malaikat man robuka rombongan mana organ tunggal kana rakakeun atuh ulah yang sarua Bu jo organ tunggal mah benten punten MC nage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia malam minggu, malam pertama kita berjumpa dengan artis-artis kondang kita yaitu dari Pandeglang. Inilah dia akan membawakan lagu Mabok Janda. Marilah kita tangan di atas. Atau tunggu. Eta urang hirup ibu kumaha ngahijina horeng. Ibu-ibu ngahiji jeung musik minimal eta hulu ungguk-unggukan. Iya. Misalkan ibu-ibu ngadenge lagu India. Muskurane ki wajah tumho. Pasti eta
kieu gunggunane minimal indung suku kikiganan muskurane ki wajatumho gunggunane ki wajatumho jia jaina 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 arepi are minimal lamun urang ngahiji jeung musik ibu eta hulu urang enggut-enggutan jajal ibu-ibu lamun ngahiji jeung nu mulia eta bakal kabawa mul. Maka mudah-mudahan ibu bapak saberesna Isra Mi'raj nu can daek ngaji supaya daek ngararaj nu can salat supaya daek saraslo mudah-mudahan nu taat mudah-mudahan ditambah kataatana amin ya Allah ya robbal jajal Quran kulit kebo dipake mungkus Al-Quran maka eta kulit kebo bakal kabawa mulia karena kulit kebo dihijikeun jeung nu mulia moal wani dilengkahan mual wani nyepak karena kulit kebo dihijikeun jeung Al-Qur'an tapi jajal kulit kebo lamun dipake lamun dipake nyin bedug waktu maghrib ku pamuda dipantekan tolol 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 belegug 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 tolol 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 belegug aya di dieu coba mana pamuda ieu waktu maghrib pamuda lain ka masjid lain kamu sholat komo aki-aki kadang-kadang umur 70 tahun waktu maghrib batur mah kamu sholat batur mah ka majelis taklim batur mah ngaji yasin batur mah tahlil waqiah ieu mah kolot-kolot ku pedah usim hujan keyeungkeung waktu maghrib kasusukan mau jejer aya di dieu kitu aya mana kulah nyaho jalaman Allahu akbar ngenahan pak ngenahan ieu mah pemuda maghrib ngeng 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 eta sok nyokotan rokok bapana teh dina jas laju lamun ngalewat ka kuburan bapana cek babaturan eta lain kuburan bapak dia hooh rokona koe sok dicokotan teh dina jas aya di dieu kitu aya mudah-mudahan saberesna Isra Mi'raj pamuda daek araradan alhamdulillah dan kamari sim abdi ngalewati anyer ka dieu ngadenge mah sampe karena nyampe ka ditu pas ngadenge di dieu mah lain kitu adana waktu subuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu bapak-bapak ayeuna yang di masjid tabuh opat lewat jauh lewat nage aya di dieu kalabuan harudang ibuna bapana harudang geus hudang mah geura barek sare deui ge atuh lulungu beureun ngalih lindur eta hati-hati kumaha adana Allahu akbar Allahu akbar geus ibu pasantrenkeun anak coba lamun ibu keur sakarat eteh ngadenge ibu maca Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim rawasan tuh bu rawasan coba kuari ibu-ibuna dites kelana Bismillahirrahmanirrahim qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin
surat naon eta ibu? Pak, mending jujur gitu, teu nyaho. Mending jujur. Daripada teu nyaho nya nyahoanan. Ganti aya sare, aya sasareanan. Aya kolot, aya koloteun, aya kokoloteun, aya dikoloteun, aya kolot kapoe. Aya seuri koneng, aya seuri kapi asam, aya seuri nyeurikeun. Mun teu nyaho bener Pak, mending kena ngomong teu nyaho. Coba sakali deh ibu-ibuna. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kasih banget. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surat naon eta Bapak? Teu nyaho. Coba kuari bapak-bapak na dites. Bismillahirrahmanirrahim. Adat napanya? Kurang ngawas sholawatullah kabingina Rasul. Ya Rabbi bil Mustafa balwing maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sarang ya Rabbi bil Mustafa balwing maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nun Gusti panjangkeun yuswa sehatkeun jiwa jeung raga hasil maksad sadayana lahir batin bahagia ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gusti paparinan berkah kula wargi nu sakinah mawadah rahmah thayyibah mautna husnul khatimah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Upami aya angin ageng ibu geunahna adan gitu nguping kahuruan adan aya tempat anu serem adan salaki deugel adanan pamajikan deugel adanan alhamdulillah. Kumaha lanjut setengah 12 ada tubuhnya sekedap deui. Mudah-mudahan urang sadayana ditetepkeun iman Islamna amin. Panjang umurna, sehat jasmani sinarang rohanina, lancar rezekina, nu gaduh hutang sing mudah-mudahan enggal kabayar hutangna, nu gaduh cicilan sing mudah-mudahan enggal kabayar cicilanana, pamuda-pamudi anu can nikah bae sing mudah-mudahan enggal nikahna, ibu-ibu anu can hamil bae sing mudah-mudahan enggal hamilna, anu can dicandung sing mudah-mudahan enggal dicandungna. Ibu terus tadi bagian ibu nantos kuari bapakna aya hujan aya angin sadayana kagungan Allah dongkapna ti Gusti Allah mudah-mudahan hadir sadayana dipasihan kaselamatan ku Allah Subhanahu wa taala.
meningkatkan iman dan takwa ka bapak-bapak wayahna masjid Ararisi Pak, masjid Ararisi soalnya punten hujannya kali dia terus idza aradallahu ahatan biqaumin panadoro ila ahli masjid. Lamun Allah rek nurunkeun bencana, Allah rek nurunkeun musibah ibu bapak, maka ku Allah ditingali heula ahli-ahli masjidna. Lamun eta penduduk masih kena rajin berjamaahna, lamun eta penduduk rajin pengajiana, lamun eta penduduk masih rajin zikir tahlil dan lain sebagainya, maka musibah ku Allah bakal ngajauhkeun. Alhamdulillah. Disinggung ibu bapak ku budak leutik teh sok sholawatan Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa fihu bi sayyidina nurul libadril huda sadere kayu urang berja bekelan urang jaga dia 27 ganjaran nu berja salat di imamah hiji gemun bisa Fatihah tuh di imah mah hiji gemun bisa Fatihah tapi di berjamaahkeun mah 27 derajat. Alhamdulillah. Andai kan ibu-ibu boga kalapa sahulu dijual di imah mah eta kalapa sahulu laku dengan 1.000 tapi dibawa ke pasar mah lakuna 10.000. Kira-kira mending keneh dijual di imah laku 1.000 apa mending keneh dibawa ke pasar 10.000? Cek lu cerdas mah mending keneh dibawa ke pasar lakuna 10.000. Hartina sholat di imah mah hiji ge pun bisa Fatihah akan tetapi diberjamaahkeun 27 derajat. Alhamdulillah. Hidup adalah perjuangan, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Berani hidup harus berani berjuang, berani berjuang harus rela berkorban. Tidak berjuang asana mubadil hidup. Islam adalah agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Namun ketika kita mengamalkan keislamannya, cobaan, halangan, rintangan, baik dari samping, belakang, depan, itu akan selalu ada. Karena peribahasa pun mengatakan, kalau kita pengen menjadi pohon yang tinggi, maka harus siap menahan anginnya. Karena semakin tinggi pohonnya, semakin besar pula anginnya. Alhamdulillah. Maka solusinya palurah bapak-bapak ibu-ibu sadayana, alaikum bijamatil muslimina fa inna ma yaqulu dibu anil gonamil pesati. Jagalah persatuan dan kesatuan umat Islam, karena kambing yang termakan oleh serigala adalah kambing yang terpisah dari kawannya. Beda pakasaban tengah jadikan masalah, beda pangkat, harta, tahta, kedudukan dan jabatan tidak menjadikan persoalan, tapi beda akidah, itulah yang harus kita jaga. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Lurah saya menang, menang lurah saya, kalau tidak menang bukan lurah saya. Ulah dihaliukeun, ulah dipasinikeun, nu menang beta lurah urang. Alhamdulillah. Maka solusina kun kaliada ini wala takun kal uduna ini, jadilah ibarat dua leungeun, ulah sampai jadi ibarat dua ceuleuh. Kumaha ibu dua leungeun, lamun leungeun katuha ateu digaro ku leungeun kenca, lamun leungeun kenca ateu digaro ku leungeun katu, lamun saduana ateu saling garo. Alhamdulillah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta
siru agoli antamis wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul adzim. Sakitu ibu bilih kembali berteman sareng sim abdi silahkan ketik Facebook di Kancil, cuma ayeuna nuju tutup sementara. Insyaallah Kang Komanjang mudah-mudahan sadayana panjang umur. Sakitulah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.